ngerit abdi neda Gusti mugi muka lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna mangkun tepang deui sareng salah sawios bintang tamu di dieu aya Mang Koko alias Kang Koko. Nah, halo CS urang baheula ieu teh nya. Mang Koko, sehat? Alhamdulillah. Saya pangestu, Mang. Tah, kalasan ieu mun pisan geus bisa datang ka imah kumpul kabeneran namu ayeuna rek mere DP pannya. Iya, insyaallah. Itu DP kalau gampang kalau DP mah gitu. Ayo aja na aya urang. Ya itu aja tuh renangan heula gitu, Mang. Tapi percayalah ya ngaranna teh nyata Koko Enterprise kan kita tempo deui. Kodarko Enterprise. Nyata Koko Enterprise teh cicingna di mana teh yang Arab alun. Kali leungih mah tetep di Cimahi nya, tapi mah asli orang Cimahi. Ieu mah di Jalan Pasantren. Pesantren Seruat. Oh, tuh di daerah dinya. Nah, monggo Ya, lain ya pun teh kebenaran ya yang nanya cenah kemarin ge cenah kan pernah duetnya na panggung boh di ke urang kulian gitu Ya, nya pagi tah sadayana YouTuber nu aya di Tengkun teh yang mana harus si aku kok kemana sih ayeuna tah selama itu kok teh kemana we tapi mun bisa mah teh ngobrolna di kantor Iya. aya nu bisa di bisa urang nu nyoba bebas ya, bebas. bebas sampai ayeuna ungkapkeun ku Koko tah salama ieu teh ka mana wae tah Koko teh teu panggil jeung Bun. Iya, Kang Haji. Ngukun Mang Kukun. Abi teh jadi selami istilahna situasi pandemi ieu nya. Intina mah Covid kahiji tapak abi teh. hayang naon beungat Hayang beunghar kahiji nya teu. Beunghar teu ieu teh kadon akarana tuluy huntu. Nah gitu intina mah kali kahiji nama beureun di situasi pandemi kieu mah daya sanesnya kumaha carana ke situasi kieu mah tetep urang teh sanajan dinu segi usaha urang teh sabi non memang rada-rada terbatas gitunya kahiji dinu aktivitas manggung kan aya mah teh sakabehna urang teh masih bisa gitu kan aya nu bisa aya nu henteu kan eta kumaha perizinan jeung kumaha zona di daerah gitunya seperti Bandung kan enak tos merah deui zonana kacan Cimahi tah maksudnya aya soal eta mah dinu segi aktivitas karena terbatas jadinya intina mah kumaha carana bisa bertahan hidup lah kumaha we nya sagawe-gawe kaleresan memang kamari sempat abi teh berkecimpung di dunia bisnis gitu pokoknya nya kamari mah sempat kaganya dapat kasambung gitu tapi saprak ya hari tate abi kurang lebih 3 bulan setelah pandemi di off deui akhirnya teh kerjaan oge off dikarenakan karena sehubungan pantesan hese panggil mesti mantenya teh rata-rata kabeh nya nya lain abi unggul sih memang kabel si Koko kan ayeuna kali panggil deui jeung kumpul ya kan ngesidik masing-masing kasibukan sigana batur ge sarua mah nya ya pasti sadayana oge teu di memang sadayana lah gitunya tapi eta oge aya katinggal ayeuna mah aya anu tos berkegiatan aya nu masih keneh nya cek abg balik di kana daerah misalkan masih keneh zona merah masih keneh dilarang untuk mengadakan kerumunan anu berkecimpung dina kerumunan orang ya otomatis lah namanya teh masih keneh dacan beraktivitas aya nu tos beraktivitas gitu kan ya salah satu kumpul sih benar. Nah, eta kan permasalahan dina masalah perpanggungan jeung entertain nya urang teh mata hese panggil teh kulantaran eta. Nah, eta intina mah gitu. Siap. Terus tak kieu kamari teh kumpulin manggung. Cenah manggung cenah ari Koko ka mana biasana jeung Koko bareng gitu disikeun-keun. Citi Koko teh ana teh ka mana cini gitu. Ngomongkeun atuh. Tah, eta ge diomongkeun ngadenge masih nyeun album apakah bener teh nyeun album. Salah sama Kang Haji.
album oke, memang nuju ofisialan. Ofisialnya Nuju ngarintis. Bisa Bisa eta teh aya kanu 4 laguan lah. 4 lagu ciptaan saat. Sapali ciptaana aya di Pun Rama almarhum. Ya. Karangan Pun Rama terus karangan Kang Agus Caleuy aya. Si Dengkeung Dengdek teh Ya, eta. Terus aya di insyaallah anu ayeuna nuju proses lagu ofisial neta di ciptaan Kang Budi Cikal. Kang Budi Cikal Ya. we halus Kang Budi tah. Eta. Terus abi oge nuju berkreasi antara pop Sunda sareng kacapi etnik lah gitu. Oh, tuh nya ngorak kene tah. Kudu kitu sih bener Ya. ya. Kita bisa nyontohan seperti Kuntun oge kan Ya, saya itu bisa beneran. mereka tanapun di kaluhureun kita kok bisa ngilu kieu kudu ngiluan. Tapi Iya. kudu lamun misalkan ngilu aja bisa tuh. Kedah tuh namina urang teh kan sami-sami berkecimpung dina seninya ngaji berkecimpung dina seni sami karena disebut pelaku seni kan tetap urang teh kedah kolaborasi. Iya supportna jeung kontakan sadayana di Akoko-nya tuh. Nah, Akoko ieu ayeuna teh Akoko seberapa tahun? Berkecimpung di nu kieu mah sabaraha tahun atunya Di di Abi Alit kelas genep SD berarti ayeuna kelas 6 SD seberapa tahun lah kira-kira? Aya 12 tahun. lebih lah Bisa lebih lain. Barulah ternyata kokon baheula. Ayo juga aneh lain. Ayo salah gagal fokus. Maksudnya kayak 12 tahun teh memang umur eta mah umur ayo sugan abi teh nanyakeun berkecimpung di nu kieu. Ti umur 12 tahun. Aya 12 tahun 12 tahun resep kana seni tah. Resep kana seniman yang intina mah ti alit lah di zaman sabaraha tahun ya 10 tahunan lah 10 tahun 10 tahun. SD mulai berkelana atau berkecimpung karena panggung ke panggung 2000. di 2000 sabarahnya tuh 2004an gitu 2004. masih kene kasebut kapung kurma Bayaran sabaraha ka bola? wah atuh 2004. ngobrolkeun bayaran mah lamun dinu ieu Aya nyampe 50. pokoknya mah tapi udah memang perjalanan netanya Kalau kayak sarua perjalanan yakin sarua bahwa lama masih kena bahasan nanti kerjaan. Tapi enak kepetik hasilnya. Alhamdulillah enggak. Ikan kak jujur lah sana enak koko kan orangnya katawi sukun pun oge mau tekar. Amin. Nah, nukikeun ka biasa nyawer upacara adat dan entertain teh untuk sembarangan gitu kadang gitu ayeuna teh alhamdulillah. Oke, kalau kok ulah kemana-mana heula, kulantaran anu hayang ditaruskeun keneh ku para penggemar koko Siap, pokoknya mah aman. Oke, sadayana ulah kemana-mana tutupkeun ngobrol mangkun-kun. Nah, nya penasaran keneh nu di bumi oge atuh. Aku kok Ya, kieu tadi kan ditaros ku kun teh naon masalah lagu Ya. opat dulu kan aya opat. tapi terus syuting sadayana teh Itu tacan masih proses lah gitu. proses mudah-mudahan tahun ini bisa keluar Amin, mudah-mudahan. Jeung bisa bisa mancanegara kah Amin, mudah-mudahan udah terus pikaoyong lah gitu ngajinya. aku kan di leutik nepikeun ka ayeuna gede teh seberapa tahun Ayeuna kurang lebih 30 lah. sekolah Itu orang kena, tapi masih kena wanian kena. Wanian teh saha? Lo nah kagok masalah wanian kagok. Wanian kela emang wani gitu eta boga pamajikan kan eta. Kewajiban mah atas Berarti itu wani ya. Lain mah kita nyawanian kene lah gitu. Wanian kene. Wanian kene jeung si Caca. Caca. Caca Caca MG tahu orang dinya orang apa eta dulur saya. ya Dulu orang yang halus sekarang itu tak gitu. Elah pamor. ngan ke playboy si eta. Iya. Terus tuh aku sih. Kamu lagi banyak. Tuh gibah. Bahaya. Oke, aya nu kieu berarti geus lumayan 10 tahun. Aduh. Tah, kieu kun baheula nya kan leutik sawa. Baheula kun paling resep nya eta lagu-lagu almarhumnya.
Ngepen teh ka almarhum Bapak Haji Darso. Nya teh mah tong baru abdi tong baru Kang Haji sadayana oge. Terus anu rada dewasa karinakeun ka Yayan Jatnika, Ya. terus ka Rika Ratika, terus ka Teh Rita Tila. ka salah sawiosna ayeuna geus rada gede gitu nya Ya. kok teh. Gede ieu urang Kang Haji. Tah ayeuna paling resep sok ke ka saha? Ari Abi mah karena pertama mengenal lagu pop Sunda pertama ku almarhum Haji Darso Sini. Kang Haji Pak Haji Darso sampai ke kaki wari Abi tetap penggemar Anjeuna karena Abi pernah ngobrol langsung dengan Anjeuna pas Abi kapungkur kantos janten juara kedua se Jawa Barat di Pasang Diri Lalada kapungkur sempat ngobrol karena Kang Haji almarhum kan Pak Haji mah beledak-beledak teman ngobrol Ya. sempat aya obrolan anu ku Abi teu biasa dilupakeun lah gitu sampai ke kaki waris sampai ke Abi tetap pede adug-adugan oge sanajan lain Abi karena kedul gawe lain tapi karena balik deui karena keyakinannya karena Abi yakin di nu jalan kieu istilahna lamun cek bahasa keren mah urang bisa ngaroba atau misalkan menghidupi diri sendiri keluarga inti nama khususnya di umumnya ke kabatur oge Abi buka keyakinan gitu karena aya kata-kata mutiara ti almarhum ya mana cenah cek anjeunna teh ya mana lamun erek kanu kieu sok fokuskeun kanu kieu ngan inti nama mana ulah poho istilahna ka anu karek-karek belajar atau misalkan da ieu kabeh di dugitnya di nu kabok kaseluruhan poho anu geus ngalatih urang kitu ka utama nama kunci doa kolot aya bahasa kitu almarhum gitu Ya, berarti tetap Kang Haji mah ngefans nyata ka almarhum Bapak Haji Darso tetep eta tahnya biar sadayana emang data legend fenomenal. Ya. fenomenon Emang aja lah tulis Ami lah. iya Nah, kela ngomong-ngomong tadi asap berhenti kalau cerita lalada atau nya. Kela ya lalada kasubriji ya koko buatin dah bawa tuh awi ya. Iya, tapi ka pukur teh lalada sabaranya da abi bilap teh pas lami Lalada mah kedua untuk selama. Nyalah. Tapi produksi iya kedua. Nyalah kurang lebih eta abi kira harita teh dewan juri teh pangersana Bapak Agus Litel, Bapak Nang Obud, Kang Jerawan, Laras eta teras Kang Deden DR harita teh nya. Oh siap. Wah, geningannya seperjalanan tah. Rahasia anak kun sebenarnya ti lalada eta kene. oh eta Tapi nu kahiji. tapi Nah, Kang Haji mah tuh hoki apa? Hoki. Ini keren deui. eta lain Kang Haji selain hayang kawin eta kumaha tos aya deui teh misalkan hayang hayang bengar atau misalkan Kan aing jadi diwawancara. mana inget tuh dah kurang kudu pertanyaan gitu ya setuju tuh selain hayang kawin misalkan Kang Haji Aya kamari kan album kedua aya Kumarima terus Ya. aya deui lagu anu ngirit motor dan lain sebagainya tapi Kang Haji mah tetap atau fenomenal di kalangan seniman Jawa Barat mah hayang kawin ti ayeuna kajaga. Iya. Nah, aku kok sakali deui lah pertarusan ti kun kanggo warga sadayana Ya. Jawa Barat kumsa. Sadunia. Sadunia Dunia apa juga? penikmat iya pada banyak Sunda. Sunda. Musik gitu segala macamnya. Nah, eta kan tadi salah itu nu ngepen nya. Terus dina lagu Atos. Nah, paling jauh manggung ke mana? Pengalaman. pengalaman paling kawana tuh Jakarta pernah? ya Taman Mini Mau liburna? Kapungkur mah aya kan setiap pami di Taman Mini setiap pina teh geuning naonnya siga gedung gitu kunjungan Jawa Barat ini kunjungan setiap daerah-daerah Kapungkur kantos tapi Siga nama kumaha yang zaman ayeuna kudu aya sejenis gitu ya jadi memperkenalkan oge lah gitunya Kang Haji inti nama memperkenalkan seni tradisi urang gitunya kabatur kermah istilahnya memang seni tradisi di urang kan memang di dunia luar mah
diakui gitu nya. Di nu gamelan di nu sagala rupina seni tarina, seni rupana, seni musikna sagala rupi lah gitu nya. Memang diakui lah Jawa Barat itu. Siap, mohon tak enak tapi kok satu acan pamit kan ya, ya tapi kan orang bari mararahu. Ya, dia pengen sering tidak apaleun atuh. Aya pokok kali arapal kan sing lalu liwat teh nya sakedeung deui dia apa. Nah, kok ieu eta bisa ngaran koko apakah turunan Cina atau lain? mau sanes. Lain. Asli nami asli, nami asli koko. Koko. Ya, tapi kan dari kapungkura binaroskeun ka almarhum. Tapi asli emang Cimahi atau orang mana tadi? Asli abi orang-orang Bandung, aya asli nama cuman tos nikah jadi domisili ka Cimahi. Gitu. Berarti eta ngaran koko teh asli. Koko asli Sunda. Kompak. Lain koko ieu. Lain orang Cina. Lain Kan boga koko teh. Iya. Bahasa koko teh ka orang Cina nyata kakak. Kakak. Itu salah. Iya. Ka titip ya motivasi salam-salam atau kasaha wae mah titip saurna misalkan kanggo ngarojong kumaha. Ya inti nama titip saur khususnya kanggo seluruh penikmat seni tradisi folk Sunda. Inti nama tetap cintai produk sareng seni-seni di Jawa Barat, khusus kanggo penikmat pop Sunda gitunya. Terus ka para pelaku-pelakuna sok canaos dina urang ayeuna situasi seperti kieu tetap semangat lah inti nama. Selagi urang dipaparinan kesehatan, urang istilahna diwajibkeun ari jalmi mah diwajibkeun tetap ikhtiar gitunya. Mudah-mudahan pidoana khususnya kanggo seniman-seniwati Jawa Barat khususnya di situasi pandemi kieu tetap dipaparinan kesehatan, lebihkeun dina balaina, dicakekeun dina rezekina, dina milikna. Oke, tetap terus semangat, sareng ulah hilap berlatih. Kedua kaditu nama berkarya. Oh, siap. Oke. Di kun-kun kieu nya sekali tong hilap subscribe wae. Nah, Channel nyata kun-kun channel. Oke, hilap. Koko gaduh Facebook deh. Aya, ai Facebook mah Koko Darko. Eta Facebook Koko Darko, pami dinu channel IG-na Koko Darko Official. Pami YouTube-na Koko Darko Channel. Ulah hilap. Koko Darko Channel ulah hilap di subscribe nya. Amin. Kok atuh pisan, geus bisa panggil enak. Nuhun pisan tadi DP geus di dieu. Sabaran tanggal 20 ya. Mesti tulis gitu kan. Sehat selalu terus berkarya. Amin. Siap. Mohon kalau sadayana sakitu kopi hatur dikun-kun sareng ti Koko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.